Perang kan butuh biaya. Israel ngebom Palestina butuh biaya. Sabaraha hiji bom. Biayana meuli bom ti mana? Tah eta teh anu ngabiayaan urang. Ketika orang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton. Didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngabiayaan Israel. Nu dibunuhna Islam Palestina nu ngabiayaan anak urang. Ayo sia lebaran kamari kan baralanja. Indomat teh teu kabunga umat Amerika. 2 sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun. Ka mana-mana kuari per satu benda aya jatah lah. Jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia. Nomor kedua di samping pabrik-pabrik. Eta Indomat nomor kedua, dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina, untuk biayai Israel. Orang mereka bulu kan lamun kos itu. Satu sisi orang butuh balanya ke Indomat, satu sisi orang di jerona kos itu. Baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat, ya engsel, ya anu eta teh pan geus kanyahokeun. Di jerona teh ya aya dana untuk kristenisasi. Nu digawena orang Islam. Jago bahada ya tuh, memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan. Pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu. Sanu teu pula pilu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah sabada orang libur sabulan leuwih hampir 2 bulan maka orang dina minggu ieu sakumaha rencana orang nu geus biasa minggu katilu setiap ba'da lebaran ngamimitian ngaji deui. Lembaran pertama orang mulayan deui ditutup deui bulan Rewah. Tak ngajina asal awal jeung akhir bae. Geus we cukup sakitu ke tengahna bolong ge masalah. Asal milu awal malaikat nyatet oh milu. Jeung terakhir beres geus. Rupa-rupa jelema aya nu rindu jasa kebelamat, cenah ieu Kang Ngaji kebelamat, Kang Ngaji rindu jasanya da aya ngaji. Sebab geus teu boga pagaweanna naon nya. Tani eueuh lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing. Dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga. Lah sakena maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji. Bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge. Aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae. Macem-macem asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui. Rupa-rupa. Na ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa. Kemudian taraweh macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan, aya nu 7, aya nu 5, aya nu 3 geus hebat kabeh, aya nu alhamdulillah cenah kula mangan sakali bagus, aya nu ngan dibulak-balik bae da Quran dibaca teu tamat teu malah neundeun ge kuari di mana boa. Aya deres ge masih neuleuh Quran keneh ngabulak-balik Quran teu pati nonton TV. Tapi beritanya nyaho bae. Berarti nonton atuh kitu mah. Kabeneran dina poe Minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan non gitu ngaranna demokrasi 45 Agustus. Jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang, karesep urang jeung kitu kaburuna urang. Aya nu di istana poe ieu teh, aya nu di lapangan bae,
aya nu di kecamatan, aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia, hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh, nu ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara. Gitulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga. Luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka. Dikenang ku urang, diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur. Ku ari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang, sesepuh urang nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara nu gugur harita dihampura sakabeh. Itu kene urang ngadoa mudah-mudahan nagara urang anu geus merdeka nu ku urang geus dieusian kemerdekaanna salila setengah abad leuwih, mudah-mudahan saralamet kabehan nu ngeusina jalalujur, nu ngeusina araradil, nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia ngabutuhkeun pengurus, mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi ta'ala, teu kudu make embel-embel duit, teu kudu make embel-embel sogok, teu kudu make embel-embel pamere, bener-bener niatna lillahi. Ngan tah ngomong ngan. Ya kan coba buktina. Nu lillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeutna jeung irungna hayang neuleuh. Aya ngan gula can manggih. Tapi nu jelas aya bae. Mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur, nu adil supaya tambah adil, nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil. Sehingga urang anu nyicingan nagara ngarasa tentrem, ngarasa tenang, ngarasa senang. Bejana bensin ge geus eueuh ku hari. Tuh kan mulai kan. Alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae, baju beda bae eta kekarak hiji. Kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Nomor ketilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kereh di urusan jang mimpin urang pangodokan, urang ketos ya, urang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kadituna kumaha. Mantak urang tetep ngadoa bae. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Malah ka dibejakeun. Kalau ka dibejakeun lantaran aya kekhawatiran. Lain lalagaan ieu mah meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot. Kakarak ayeuna katembong kabeneran jeung kabohonganana, kanyahoan ku urang kanakalanana. Jeung kitu kajahoan segala rupana. Nah ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden nanya. Saha cenah kieu dirahasiakeun keneh. Tenang we lananan. Urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui, nu tatadina tani atuh tani deui, tatadina maling atuh maling deui.
biasa bae babalik ke pegawaian orang masing-masing dek sahabat lu jadi presiden enteng na ngomong mah kitu tapi ku urang bakal karasa sebab di negara mah kumaha presidena kumaha nu nyekel negara sebab eta nu nyekel kendali supirna zaman Soeharto kitulah karasa ku urang begitu ganti zaman Gus Dur karasa cep baik tararis zaman Megawati panas deui ieu nya hoti is jauh panas kaharep wallahu a'lam tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara